Lamun kira-kira eta alus ibu lamun urang sholat taraweh bacaan gitu alus teh bade disupian daya nama aku itu teh teka pake ibu dina sholat taraweh teh usaha budak mora hari dua anu sekolot mah begini boy daya nama gangsa mah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu kan kepake ayeuna mah daki itu dalam ancar eta teh di mana-mana gitu mohon dalam ancar mah eta teh kepake ngan teu kapakena ku hawa nafsu cek nafsu mah teu kapake tapi lamun dipakena lain ku hawa nafsu pasti bakal betah da urang mah masih kena nuturkeun hawa nafsu coba ayeuna biasana urang contohnya jam 8 tinggalkan nepi ka jam 9 aku maca urang salat tarawih kira-kira deh cing mangpiran-piran kasean Gusti Allah itu terutami nyaeta urang teh budaya urang pada nusan maca Al-Qur'an tilawatil Qur'an sebagian keterangan hari Senin nyata sono nyata surga nganti surga nyata jalmi anu alil Qur'an anu maca Al-Qur'an komo dina sosial Ramadan yang maca Qur'an teh memang eta teh kudu saya salah senang ibu jadi mun Qur'an di aswatihum saya maca Qur'an teh diringan maca Al-Qur'an teh suara arang kudu sararae sen saya maca Qur'an gitu nya kamu disebutkan saya teh kelawan bitazwidi kelawan make ilmu bagi ngan tata cara pembacaan Al-Qur'an teh aya tilu hiji aya anu hadar dan sacana jadi kadang-kadangnya contohnya orang di tarawih mah jarang anu mudah-mudahan we sudah ieu maca dina ieu tarawehan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Dalam kitanya aduh ya Allah ini masa YouTubenya lamun kira-kira eta alus ibu lamun urang sholat taraweh bacaan gitu alus teh bade disupian daya nama aku itu teh teka pake ibu dina sholat taraweh teh usaha budak mora hari dua anu sekolot mah begini boy daya nama gangsa kumaha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin amin Bismillahirrahmanirrahim Allah itu anu kapake ayeuna mah daki itu dalam ancar eta teh di mana-mana gitu mohon da anu ancar mah eta teh kapake ngan teu kapakena ku hawa nafsu cek nafsu mah teu kapake tapi lamun dipakena lain ku hawa nafsu pasti bakal betah da urang mah masih kena nuturkeun hawa nafsu coba ayeuna biasana urang contohnya jam 8 tinggalkan nepi ka jam 9 aku maca urang salat tarawih kira-kira deh cing ibu ayo bu aduh ya Allah cing siap ke siap sanggup ke sanggup
gitu tak eta orang pengen orang dia tak dinaunkan orang mah saur nabi orang mah doi pun lemah kabina nabi doi orang daya tapi kegiatan bisa sote orang menjalankan ibadah eta pertolongan illa billahil aliyyil azim tiasa nikahan maksiat ka Gusti Allah eta teh kalawan pitulung Gusti Allah. Tauran teh ngajalankeun ibadah eta pertolongan hakikatna ti Gusti alhamdulillah. Sabab teh sebagian dina hikam aya lamun saha jalma anu ninggalkeun eta teu ibadah hatina kalawan ninggalkeun para ibadah we. Eta teh kaya-kaya diantar ku Gusti Allah. Naudzubillah summa naudzubillah mungkin kami selalu Gusti abdi mungkin panjang usaha dan barokah Gusti kasih anu barokah di pasar ilmu anu barokah